Ayo. Wias Kang tegedah wias sok. Ye, ayo buru panas lembang mah. Wias Kang wias sok emang katipain sok. Jaket dah jaket. Ye, ayo buru sakantenan abdi ge bade ka payun da. Gatulah ayo. Duh, punten Kangnya. Lah tong sok kitu teuing. Kita sebagai manusia harus bener tuh. Hah? Henteu eta naik can. Ayo. Di mana itu urang teh? Hah? Berarti di mana itu? Kumaha Kang? Ari urang teh di mana? Oh, abdi teh Cianjur Kang. Oh, nah make bisa lembang. Tadi naik bus tapi beda jurusan. Ari abdi bade ka Thailand, kedah naik bus di terminal Payun saeunan teh. Kunaon Kang? Saya bensin juga nate. Duh kumanya abdi teh nyana kacis di. Wias Kang sok ge isian ku abdi dibayar mah. Tongah teu kedah Kang. Wias sok isian we. Duh nun pisan ieu nya. Siap. Tah cuk kitu cara aki baheula beli bensin tanpa duit jeung teu kudu maling teh. Sok geura cobaan mebengkeun ngarora.